Di akhirat ya bagus jasa 30 tahun Kiai berang peting ibadah baik ka Gusti Allah 30 tahun sanggeus nyana terus tadi ngawuruk kemudian dakwah sakabelah dieuna nyana teh embung 30 tahun berang jeung peting ibadah jadi ti 30 umur 30 kuari umur 60 jadi nyana ibadahna sorangan bae di kamar pas maot begitu maut manehanana di jero Bismillahirrahmanirrahim nuluykeun ayat nu kamari mengenai tentang ngadalilan Allah sebagai sonia dalil ketauhidan. Mun kamari dijelaskan bahwa Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi wa ja'ala zulumati wan nur jeung ngajadikeun peuting jeung berang ngajadikeun poek jeung caang nang Allah kuari ditambahan deui wa Allah teh allazi khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh eta nu ngadamel aranjeun kabeh tidak naon didamelna urang mimtinin tina endut santri batunya naon endut lain santri nyawa endut iku bahasa Jawa mung ora Jawa mau Jawane Jawa Solo Jawa mau mah ora iso endut iku apa iso he wedon wis mau kitu Jawa ora disebut teh mau mah Jawa koek aja bisa bahasa Jawa mau mah teh hese tah kos kitu mah sebab di mau mah hese be oper ka Sunda kitu je tah Jawa asal geus macet be ka Sunda urang mau da kitu kos kitu masyaallah eta aya kos kitu pokona di Tangerang mah kaya bahasa Sunda macem-macem Jawa macem-macem Melayu macem-macem Melayu bolang jeung sepatan geus lain deui Melayu bae ge macem-macem nya ka kampung Melayu urang geus lain deui ka Cengkareng lain deui ka Gondrong atuh geus lain deui hese bahasa Melayu baik urang aing ngomong jeung urang Betawi mangeunaan coba jeung urang Gondrong masyaallah geus teu ka hati saya tiga-tiga can copot lo ngomong apa lo ngomong naon ieu cik urang ieu aing kaduhung ka dieu cik urang lu kapan datang tong oh tuh gancang-gancang tuh lu tong lu sama siapa tong aduh hati ngomong sorangan ge mah teh hayang aing lah ngomongnya orang gondong hese jasa masyaallah undangan ka gondong babarengan cek nu boga ieu mah teh. Oh teman-teman kurus ya? Hah? Oh teman kurus? Hah? Nah, dia kadangnya kurus bae. Jalalin tuh cek urang. Oh mangga turun kurus. Hah? Jalalin tuh cek urang teh ieu mah. Ayo urang gondong. Oh mohon maaf enggak keurus. Oh kirain pada kurus. Saya urang gondong. Aduh, saya jasa ke sokar orang kono. Masya Allah. Itu bahasa itu kos. Ini dari sekali daripada jenjeng bolang mah. Itu bolang kos gitu bolang mah. Jo, lu gua cari deh gok di sini. Eta aya gok kan gok. Kan gok pas Sunda tuh. Masya Allah. Itu kemana sih ya? Dari tadi guguli bedan di sini. Waktu mau disuruh ya kagak ada. Ke pasar kali ya.
sepatan berarti kan. Tadi baru guguli bedan di sini. Sekurang sia ieu bahasa poharama. Aya guguli bedan sagala. Ayo coba emang bahasa Melayuna guguli bedan naon ayo. Sia kitu nyaho. Guguli bedan naon eta coba guguli bedan. Asli na maksudna asli bahasa Melayuna guguli bedan naon? Hah? Mundar mandir batu kadieu itu. Mundar mandir guguli bedan ieu mah. Sia kitu nyaho. Pengen orang sepatan nya lagi geseseun eta. Tadi guguli bedan di sini ayo kayak mau disuruh ya kagak ada. Kemana ke pasar kali ya? Eta berarti sepatan sama apa sih? Masya Allah, makanya kan diskusinya guguli bedan lah. Kan minggu harap jangan kaing. Yeah. Allah ta'alladzi khalaqakum min tin. Anu nyieun urang tina tin. Tin teh hartina endut, endut teh hartina tina taneuh liket. Mun taneuh liket teh mun di sawah mah nu kitu ngaranna teh lempung. Insyaallah tina taneuh ieu. Ge panjang teh tina taneuh rarasaan mah. Sapira bapak urang jeung mak urang kakapalan. Aju totojer ai borosot urang jang teu tina taneuh tina taneuh deuleu purwadaksina dina tafsiranna Imam Jalalain bi khalqi abikum Adam minhu Allah ngadamel bapa anjeun nu ngaran Adam tina taneuh. Allah teh ngadamel aras, kolam, lauhil mahfuz, surga, langit, kemudian malaikat, kemudian bumi, gunung, laut dan lain sebagainya. Can ayam manusia harita. Nah, Gusti Allah dek dijieun ieu manusia teh. Allah ngumpulkeun seluruh taneuh. Taneuh teh kapan aya nu beureum, aya nu koneng, aya nu putih, aya nu hideung, warna taneuh teh kos kitu. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Kemudian dicaian ku Gusti Allah, cai teh kapan aya anu tawar, aya nu asin, aya nu amis. Caian ku Gusti Allah diudak-udak di adonan. Dibentukeunlah ku Gusti Allah model Kangjeng Nabi Adam, dibaringkeun ku Gusti Allah 40 tahun. Cak wakila mah 1000 tahun dibaringkeun nang karak. Iblis deuleu. Cik iblis, Gusti Allah dek nyieun naon nya? Ulah bae nu ngelehkeun ka aing. Macem-macem bae teh Gusti Allah. Iblis geus kos itu ngomongna ge. Ngomongna geus kos kitu iblis lah. Macem-macem bae teh Gusti Allah, segala jijieunan kos kitulah. Cekeun teh rempan ngelehkeun aing we. Tah ka Allah teh ngomong kos kitu padahal nyanakeun yang nyen Allah. Ya malaikat aslina mah pan iblis teh. Tah kuari teh omongan iblis teh nyanding ka urang Cikupa. Urang Cikupa ge ngomong kitu pan. Ya Gusti Allah kok beda-beda amat nyieun. Nu itu malancar dagang, nu itu mah geus sugi dia aing mangpal hebat. Gusti Allah kieu teuing tah eta teh bahasa iblis nempel ka urang Cikupa. Tah eta kos kitu tah. Nempel ka urang Bojong. Sararial jasa. Batur bajeng mararaju di samping maju pemajikanna geulis. Aing mah nyungir, hideung teu maju deui. Sial-sial ting Gusti Allah nyieun aing. Iblis tah. Iblis tah. Teu ngaji tauhid bakos kararitu tah. Teu ngaji tauhid bakos ieu mantak urang kudu ngaji ge. Abeh saragala nemah. Nemah teh ngeunaheun jasa. Masyaallah moal aya pangnikmat-nikmatna nemah. Gusti alhamdulillah. Abdi didamel ku Gusti manusia. Abdi mah geus tilok ngaca Gusti serem.
tapi guys alhamdulillah guys sakieu mah pohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge sebab abdi ngaca abdi geus sieun tapi alhamdulillah Gusti nikmat jasa lah mal kebeli di dunia Gusti dia nusugi loba anu kasep ge loba dia tilok sarolat abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti abdi bade salat bae ka Gusti jamal kebal hirup teh jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti ngaji mah kos kitu nikmat jasa teh bahasa teh kos kitu nginaheun kana hatena mun awewe teh mah Gusti je hirup di dunia ieu atuh jas sugih jeung susah jang geus aya aturan ti Gusti nah kebeneran abdi teh dicandung nemah Gusti nginaheun jasa teh bahasa teh coba teangan dicikupan nu kos kitu teh nemah teh bahasa lah Gusti mah atuh abdi mah asal dibere sadar bae geus ku Gusti lah nginaheun jasa asana artina nginaheun teh atuh ka mamana duaan geus jeung nginaheun nya Gusti mah jamal kebal atuh Gusti lah hirup di dunia malah bila perlu masalah kita kawin dia 3 4 lah nginaheun kadengeun apaan bener teh ku urang geuna ge coba ku awewe geledek jak jeung leuy sing jeleger ieu boro-boro nu lain ustazah ge tilok ngomong kos kitu coba mun urang mah jadi ustazah ieu nyontoan supaya dilemur jadi contoh engke ge masyarakat ustazah eta mah dicandung masyaallah ku sabar-sabar teuing sih wah raja serta mah ustazah yuk urang nyonto yuk ka ustazah eta jadi contoh man ieu mah lain ustazah eta dicandung kokoprak geus beak 5 kunaon gitu pakai kotok lain mungkin ngabrihan salakina coba eta pan ustazah lain contoheun teh mah kos cek ustazah kaduh ngaji aing sanu nita tuh siang ngaji ka dieu ieu mah keur carita sadar nikmat biasa sadar ngeunah boga urang sadarku boga teu boga sadarku teu boga ngeunah tah hayang datang ka dinya teh eta hayang datang ka dinya eta teh lain bantrak-bantrakeun ilmu nu panghese na kos kitu boro-boro nu lain kiai ge hese hayang datang ka dinya teh komo nu lain kiai ieu mah bentrok bae teh adi jeung kakak padahal kiai bentrok mamangna jeung uwana kiai padahal bentrok jeung anak bentrok jeung tatangga bentrok nu dipasinikeun lain bentrok urusan masalah hukum jeung agama bentrok urusan dunia atuh dek kumaha teh Kangjeng Nabi Adam diintip ku iblis padahal mah aya malaikat di dinya teh iblis neuleuh ka dinya diciduhan ku iblis sia waktu diudag ku malaikat wah sia wani-wani nyiduhan ka ciptaan Allah diudag iblis teh kenceng jasa lompat mah tuh gas cak Gusti Allah antepkeun antepkeun eta bae teh cokel nu aya di beuteung Adam cokel ku malaikat dicokel dibualangkeun barang dibalangkeun sasada ngagogog anjing geus anjing eta adalah ciduh iblis matak nu golazo aya di dia urut nyokel malaikat bujal eta urut nyokel isa sakalana baheula jadi Kangjeng Nabi Adam teh didamel tina lempung tina berbagai warna taneuh jeung berbagai warna berbagai rasa cai diaduk-aduk jadilah Kangjeng Nabi Adam geus gabelegeder di dinya teh terus ditiup ku Gusti Allah rohna jadilah Kangjeng Nabi Adam geus aslina Kangjeng Nabi Adam bapa moyang urang nu ditenden di sorga ku Gusti Allah diciptakeunana tina lempung tina taneuh mentek walladzi khalaqakum min tin Allah teh anu ngadamel arajeun tina entut tina tin lempung atuh lamun deuk diureukeun mah kieu
urang teh sebagai lalaki sebagai awewe dahar teh kapantina pare sangu teh kapantina beas asal kapantina pare ai pare teh pan dipelakna di sawah ai sawah teh kapan endut diolah teh ku petani-petani teh sanggeus diolah jadilah gabah dipanen ku petani terus dipoekeun terus digiling jadilah beas dijual ke luar negeri ku pemerintah ai urang mah dibere nu bau bentek teh naon garang-garangna ai pemerintah urang ku zalim teuing nu bagus di ka luar negrikeun ai nu kos kitu didaharkeun ka urang Cikupa uyang sekarang itu baik guys pokoknya didahar salah teh didahar salah kan nu susah nu kitu mah teu meunang bae nu susah teh mangih nu seungit-seungit kudu nu bau bae nu susah mah insyaallah mantap atuh beuki kunyin bae nu susah dagingan didahar kan sangu sampai majikan jeung salaki dahar beres dahar dur magrib dur isya nyana kuari sarerejeun pan eta teh saripati daripada makanan jadilah sperma di lalaki nutfah cek bahasa Arab jadilah saripati nu aya di awewe ovum ngaranna mun cek bahasa Arab mah nah itu dihijikeun cret di rahim ibu ngahiji cai mani ovum di hiji rahim ibu diolah ku Gusti Allah eta tah nu hese ge nyieun pabrik pengolahan modal gitu Jepang nyieun jejelmaan geus bisa lain lalagaan Jepang mah persis seperti urang kulit seperti urang geus dijieun ku nyana tulangna geus dijieun dagingna geus dijieun kulitna geus dijieun persis manusia nu hese nyieun roh begitu dijieun di Jerman aya nyaho coba roh seperti apa dijieun jelema deuk sakaratil maut diasupkeun ka kaca dek diteliti berbagai penelitian aya 12 dokter internasional ternama meneliti kaluarna roh deuk ditewak dan diasupkeun lain lalagaan orang Jerman dokter teh datang ka dinya nu mantep pohara jasa dijieun di kaca kacana ge terbuat khusus yang newak roh wah geus di suku di tengah di hareup wah kabeh di begitu jelema sakarat eta dikersakeun ku Gusti Allah deui begitu sakaratil maut jelema eta tah kacana beula beug wabeh kena dokter pareh kabeh dokter bae dek naliti roh endahan rohnya anda coplok kumaha bisa ngalawan Gusti Allah emang kumaha gitu Masya Allah karim iyalah berarti urang asalna tetep etana nu mantap minha khalaqnakum ti taneuh aing nyieun sia engke ge dibalikeun deui ku aing ka taneuh deui sia minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra nukhrijukum taratan ukhra dibalikeun deui engke asal tina taneuh ka taneuh roh urang mah lantaran lain asalna tina taneuh balik deui ka tempatna mun bisa awas awak urang nu tina taneuh dibalikeun ka taneuh piceun ka kebon henteu hansip teu RT ngomong tah mah piceun bae tah mah hirup-hirup ge hampir dipiceun bupati gubernur piceun jenderal panglima presiden piceun geus eueuh rohan piceun bungeun kabeh bau bentek cenah kiai mah teu piceun bae kiai ge wali ge piceun bae sapira jasad tah mah iring kaleuweung kubur roh mah indit ka tempatna deui tah hina urang teh nu kuari di dasian ngampai dasina datang ka handap hereng luar biasa balok di dieu mani geus mondoyot mamawa balok walah luar biasa kenong di dieu hihi gede jasa kenongna orenganan raup duit rakyat
korupsi di Indonesia jadi sabodohnya ieu mah keur carita doang isuk pageto pae sia piceun tanggung jawab di akhirat. Masya Allah emang dek di dia doang hirup. Tah awaskan cek Gusti Allah. Allah teh allazi zat khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh nu dimitian ku ngadamel Kangjeng Nabi Adam mintin tina lempung geus jadi ku ari urang jelema maqadha ajala Allah netepkeun kana ajal teh hartina waktu anu geus ditentukeun kana inditna roh ieu paeh asal geus datang kana waktuna paeh ajal ngaranna ku Gusti Allah ditetepkeun ajalna aya anu kakaraksa poe di dunia aya anu saminggu 10 poe sabulan 10 tahun aya anu 50 tahun aya anu 60 tahun aya anu 100 tahun can paeh keneh bae ini ngadengnya tetanggana pae batur deui cekna aing macan pae keneh bae dihitung umurna geus 100 tahun nih hayang pae selain hayang-hayang deui jaknya incu BAKB parae anak geus arae parae tinggal tetangga asal ngadenge banu pae ceurik nya mah kunaon ni ceurik sedih lain jaknya lain sedih kunaon teu mah heula geus teu kuateun hirup lantaran atuh pan ngising kudu dianterkeun kiih kudu dianterkeun capek cek mah tuh aya nu geus hayangeun jasa paeh aya nu hayangeun paeh can paeh bae encan datang ka ajal aya nu embung paeh bae ieu bangsa rombongan embung paeh iya tuh paeh mah paeh bae deuk hayang deuk henteu atuh paeh mah paeh bae sebab paeh mah lain ku perang lain ku miskin lain ku muriang ajal. Buktina nu perang di Taliban teu paeh mah jangan teu bae. Buktina berbarengan jeung perang Irak. Dur dar di Irak aya nu teu paeh di Cikuma paeh. Di Cikupa paeh berbarengan jeung serangan Iran, serangan Amerika ka Irak. Teu perang teu naon di luhur kasur mah paeh. Di luhur kasur jadi paeh bae. Ih, ulah disangka waduh perang para rae. Tuh di Bojong nu keur ngopi paeh. Jatuh sia ku ondo-ondo teuing pikiran teh. Karena embung ke berjuang di agama, lamun eta nu dipake kasieun ku maneh paeh. Lamun dipake kasieun paeh. Geus urang geus eueuh semangat lillahi kalimatillah. Tapi kurang dibandingkeun janu teu perang ge berbarengan jeung Irak paeh loba jasa. Malah anak urang nu dihook-hook ku urang paeh bae. Malah dokterna nu boga obat, jualan obat modal. Sudah teh dokter mah boga obat teu paeh-paeh. Paeh. Iya tuh paeh tuan mata untung jasa nyana mah di Irak paeh keur negakeun agama memperjuangkeun lillahi kalimatillah luhurna agama Allah anti Amerika paeh sorga urang ya kuari berlutut di hadapan Amerika paeh naudzubillah min zalik mantak di jero hate mah tetep kudu boga anti kafir anti Yahudi anti Kristen Allah aing mah. Adapun urusan kuari kos kieu keberadaan negara sebodoh nu jekel negara aing mah deuk manut bae ge kanyana ngan sakadar samanut-manutna doang hate mah anti aing naon sebabna aing paeh cilaka teu puguh teu karuh aing paeh kulantaran cinta ka Kristen cinta ka Yahudi atau cinta ka aturan-aturanna aing ka babawa di akhirat teu aing mah. Adapun manut bae lantaran nyana inohongna nu keur nyekel nagara. Adapun anti bae aing mah ka demokrasi. Kitu bae di jero hate. Nentang ka pemerintah teu bisa lantaran can wayahna. Emang keur dilempangkeun roda pemerintahna kos kieu, mangga nyangakeun ai dararaek masih ngan aing anti ka Yahudi, anti ka Nasrani. Allah aing mah hukum Al-Qur'an titik. Salamet kos kitu. Masya Allah, japaeh mah tuh lain ku perang, lain ku gering, lain ku muriang, lain ku susah, lain ku kalaparan. Di Ethiopia nu kalaparan, nu hirup loba. Ibutin loba jasa beasa paeh. Ih, beasa loba jasa ibutin mah. Dirangkas bitung ka ditu, cak urang rangkas bitung ge, cak urang jauh mah rangkas betung. Waduh, luar biasa. Teu bisa nya mah. Lah bahkan rangkasnya lain rangkas betung. Waduh, punya istri direngkas. Atau kojot teman itu.
yang satu dia serang. Itu nggak guling sama itu. Masya Allah. Yang satu lagi di lebuan. Yo, nu bener atuh sama itu. Nu hiji direngkas, nu hiji diserang, nu hiji di lebuan. Emang lisan Jawa mah kos gitu. Atuh inget ka adikku lah Haji Muhadi, serius ya mah serius lain alagaan. Lain lalagaannya na teh ya, isuk-isuk aya nu mawakeun koran dibawa baca ku jana teh. Eta dibaca barang dibaca perjana batu ngaranna ge nasional ieu pas ngaca. Waduh. Kenapa ya Kaji, ada apa ya? Kenapa? Wih. Ini orang Pemda hari Senin lagi apel diserang. Mana? Ini ada apa ya? Bupati diserang ini. Bukan diserang, diserang. Oh iya. Orang Jawa maca serang we serang. Rangkas, rengkas. Aduh. Bitung, bektung. Teu bisaeun ya namanya nyebut. Cara urang teh teu bisaeun gitu tah. Masya Allah. Terep, terep. 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 Lisan teh sejawa mah terep, terep bae. Datang ka kuari terep bae. Di mana Mas 3 diterep. Terep Mas. Iya diterep. Terep, terep. Teh ya anu ngadamel urang tina lempung geus didamel kumalayang urang di dunia summa qada ajala Allah netepkeun ajalna lamun geus datang ka ajalna tamutuna indan tihai paeh urang nu mantak urang contoh-contoh paeh teh loba jasa aya nu gering heula paeh di rumah sakit aya nu gering heula paeh di imah biasa teu aneh. Aya anu paeh teh keur sehat, keur ngopi, keur ngadengekeun radio, keur nonton TV loba anu paeh. Aya nu hees teh hudang deui paeh ambalaya tama paeh teh. Contoh asal datang ajal keur kumaha we. Aya anu keur naik motor teh tabrakan teu. Aduh, da budak lamun henteu naik motor moal paeh teh bisa kitu. Paeh emang geus dijat tulisanna di Lauhil Mahfuzna. Ulah ngomong eta budak tadi kukulintigan di dieu bae mun tadi teu naik motor meureun moal paeh teu bisa kitu. Tahanan ku sia tita ulah naik motor moal bisa. Emang deuk paehna di dinya. Ji atuh geus paeh-paeh bae. Eta deui nu model balik ziarah Wali Songo, Isa, mandi, dahar, jima jeung pamajikanana. Paeh di luhur batur. Kaji angel amat ieu. Cak salakin cak pamajikan. Kaji. Cicing berat amat ieu. Kaji pan angel amat ke haji ya. Ya besar tilok angel kieu. Angel ieu mah, ye barang digulingkeun, paeh di luhur beuteung. Masyaallah. Luman teh kula nyawa pennyana nanyakeun masalahna. Kieu cenah kula teh nanya masalah kunaon. Lamun keur hiji mah paeh eta mandina kumaha? Man, emang aya nu paeh? Lah pokona cenah nanyakeun baheulana. Henteu ieu mah saha? Lah cenah kiai nu di imah. Oh, Mang Haji, heeh. Jangan meureun anu mandi, aju dahar, aju terus atuh eta non kana sasonoan. Paeh di luhur beuteung berat, cek cenah berat orengan paeh. Tah ieu mandi junub da kumaha? Je, bingung-bingung mandi junub. Padian bae geus. Neuk mandi junub kumaha atuh? Nu niatna ge saha aja hese. Oh, jadi tekunan naon we tanggung jawab geus mandian we geus. Ulah bebeja ka sesarnya. Geus. Aduh, masyaallah. Istirahat di luhur beuteung terus istirahatna. Ya Allah. Wa ajalum musamman 'indah. Wajal musama ari ajal musama anu disebutkeun anu geus ditetepkeun madrubun eta dijadikeun indahu di Gusti Allah libasikum ikeun ditangikeun dihudangkeun aranjeun kabeh lamun cek tukang ngaji mah nu tadi ajal isim nakirah ieu ge aya ajal isim nakirah geus lamun nakirah dibarengan ku nakirah wasani gairul ula jadi aya patokanana tah
dina ngaji mata wa ma minal qaidil muqarrarah idza atat nakiratun muqarrarah takhalafa tuh wa yu'arab sani tawafaqa geus eta kos kikituan teh tah lamun teu ngaji mah hese kulantaran ngaji ngeunaheun mondok atuh cak aing sia tuh jadi geus geus ajal lu tadi jeung ajal nu ieu lain deui anak kitu mah berarti boga dua ajal teh ya dua nu hiji ajalna summa qada ajala nu lakum tamutuna indan tihai ajal timimiti diciptakeun ku Gusti Allah borosot ka alam dunya datang ka ajal paeh ajal nu kadua wa ajalum musamma engke ajal nu kadua mah madrubun indahu libasikum begitu orang dihudangkeun eta ngabogaan ajal engke bakalna nu mana dikanarakakeun nu mana dikasorgakeun dua ajal nu mantak al ajalul awal min waqtil wiladah ila waqtil maut ajal nu pertama mati mimiti dilahirkeun datang ka maut ajal nu kadua wal ajalul tsani min waqtil maut ila waqtil ba'si timimiti maeh datang ka baas etalah ajal nu kadua nu mentak dina Al-Qur'anna summa qabo ajal paeh kadua da wa ajalum musamman indah ajal nu kadua timimiti paeh datang ka dihudangkeun deui ajal kadua hudang urang nah saha tanu nyaho indah moal aya nu nyaho hiji-hiji acan sadayana kagungan Gusti nyangakeun ka Gusti wa ajalum musamman inda moal aya nu nyaho teh masa saha ge ulah-ulah pangkat model urang kiai ge teh nyaho komo kiai Golkar mah bentek jasa geus teh nyaho jasa teh nu lain Golkar ge teh nyahoeun ku abeh wali ge teh nyahoeun teh mah wa ajalum musamman indah ulah sosokan eueuh nu nyaho onam ye makobo ajala nu eta mah nu eta aya hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ajal ieu mah lantaran masih kene di dunia kasaksian ku urang pan sahabat ya sahabat nyahoeun maneh perangnya ye perang nu ieu mah maneh moal paeh ke perang nu itu paeh sahabat nyahoeun atawa sia perang lamun sia perang ku hari moal balik deui paeh sia nyahoeun ajal boro-boro kabatur ka diri sorangan ge nyana amanat ka pamajikanna asalna kakak asalna perang nu ieu mah moal balik deui paeh ke kakak geus boga tadi bere pirasat-pirasat tuh mantak waliullah mah atuh geus aya nu nyahoeun Syekh Abdul Qadir emang kumaha kitu begitu nyana muriang parah luar biasa geus diceung-ceurikan ku kabehan hudang ulah wae kaceurik cek yana abah mah muriang ieu mah moal ka maut pan moal ka maut mah sebab ieu teh bakal keluar hiji deui anak abah Abdul Razak di dia aya kene moal ka maut abah mah sebab aya kene anak abah hiji nu bakal keluar ngaranna Abdul Razak jadi sok itu parahna geus diceung-ceurikan nyahoeun nya moal ka maut abah mah tuh coba bae ke MTG kitu coba ge mun keur muriang abah mah moal ka bae jeung tenang wae eprak modar ulah sok tuturuti atuh Masya Allah boro-boro muriang kutung muriang geus asa det-detan wae paeh teh tuh eta baloba tah hamba-hamba Allah nu bersih nganyahokeun lantaran roh teh kadeuleu ku hamba Allah nu murni mah Mama Sobari keur mingguan innalillahi wa inna ilaihi rajiun Mama Ilyas rohna naik ka langit kadeuleu roh teh kadeuleu wali Allah mah bisa neuleu roh teh hi atuh setan ge kadeuleu iblis kadeuleu jin kadeuleu ya kadang-kadang hitut ge bisa kadeuleu Masya Allah geus kayak urang caritakeun ge di awal ieu keur carita luar biasa aya hamba Allah nu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah ajal nu ieu summa qada ajal tapi nu ieu mah eueuh sasaha ge hatta rasul hatta nabi wa ajalum musamman indah titik mutlak ta nu Gusti Allah geus nyaho ta kuari summa
summa antum tamtarun satuluyna aranjan ka bawah para kafir-kafir kunaon anjeun mararang mang bakal dihudangkeun ti kubur sabadanya ho aranjan kabeh teh didamel ku Gusti Allah mimitina ku Gusti Allah didamel Kangjeng Nabi Adam tina endut atuh anjeun ge sarua bae didamel tina lempung geus jaho bahwa urang mah naon daya naon upaya atuh jameunang nyieun Allah ku Allah dijelaskeun titah ibadah ka Gusti Allah ajal geus dipastikeun boh ajal ti mimiti lahir kana paeh atawa ajal ti mimiti baas di jero kubur datang ka baas ajal kadua nyaho tanyana teh kos kitu tapi kunaon mang sabada nyaho bloon berarti teu percaya hiji padahal lamun nyaho bahwa Allah ngamimitian ngadamel urang atuh mampuheun jasa Allah ngahudangkeun urang cacakan ngamimitian ngadamel ge mampu atuh komo ngahudangkeun deui tah ieu ajalum musamman indah nu bakal dihudangkeun deui tanyakeun coba ka Konghucu teu percaya tanyakeun coba ka kitu budak teu percaya udah mati-mati aja apalagi dibakar sudah selesai cek jangan tanyakeun coba ka Hindu tidak ada itu cek jangan alam sana tanyakeun coba ka Kristen hakikat mah nya teu percaya mati-mati saja padahal wa ajalum musamman indahu dihudangkeun aya tapi Kristen mah anu ngabahas engke aya cerekna dihudangkeun deui tapi salahnya nama kadituna artinya salah kita semua asal bisa nebus dosa saja beli kita dosa sanyanya aman jual beli jeung saha sia di akhirat jeung malaikat mah teu beukeun duit malaikat mah teu beukeun awewe teu bisa disogok malaikat mah emangna jaksa urang emang polisi urang main sogok akhirat dek jogok ke malaikat malik nah ini kamu membiasakan sogok ya berapa bool yang tersogok nih gua pitesin lu geus ya jeung malaikat malik emang nanaonan gitu wal bisa tuh pokoknya menjana selesai mati udah selesai tapi urang mah ieu alhamdulillahirabbil alamin boro-boro urang nu kolot budak mun ditanya siap mun geus bae di kuburan bakal dihudangkeun ditanya ku malaikat engke tas engke bakal aya timbangan engke jembatan Siratal Mustaqim aju anu bagus amal atau anu bagus amal maka surga ngajembat anu sok salat nu sok puasa anu henteu salat teu puasa henteu salat geus ka neraka sia salat henteu blon jasa eta si elek ge anu sok ngabok nyahoeun ke bakal disiksa nyahoeun si Predi tah anu sok mengkonsumsi gitu BK nyahoeun nu sok ekstasi nyahoeun tapi terus bae si Dedi nu sok zinah bae teh eta nyahoeun tah ngaran-ngaran nu kos kitu masuk karan itu bangsa Samsudin mah tilo Samsudin Bahaudin Saipudin bangsa Dindinan bae gitulah aya ge Nazarudin lain deui eta mah aduh masyaallah iji wa huwallahu fis samawati wa fil ard wa huwa ari zat anu kasipatan ku sifat-sifat anu ti heula tadi eta teh Allahu Gusti Allah mana hiji anu kasipatan ku khalaqas samawati wal ard ngadamal 7 lapis langit 7 lapis bumi 2 wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung cahaya jeung caang 3 nu ngajadikeun urang tina taneuh tah wa huwa eta teh Allah satet di jero hati asupkan ka jero sanobari pendem kubur baik-baik di jero hati ulah robah saeutik-eutik acan ti mimiti ayeuna catet Allah teh datang ka hos urang ka bawah Allah pangeran tapi tetap baik orang-orang kafir teu percaya makin kafir makin bangkawarah makin bendu benci ka Kangjeng Nabi
kamari geus dijelaskeun aya opat nu dua atos hiji bejakeun geura Muhammad ka orang-orang Mekah kul ini nuhitu an a'budal ladzina tad'un ulah dititah ku Gusti Allah ngajakan anjeun ibadah teh ka Gusti Allah tapi anjeun malah bangkawara endaan ayo be nyembah teh ka batu ka patung padahal mah batu jeung patung teh ciptaan jieunan manusia jieunan jelema tapi ku anjeun disembah-sembah padahal batu panghina-hina na makhluk Allah endahan disembah dimulya-mulya malah anjeunna di samping nyembah ka patung oge ngan nasehatan Kang jeung mad lah ulah hese-hese neangan pangeran teu kadeuleu mending nu aya ieu mah tuturunan ti bapa moyang urang geus puguh pangeran teh kadeuleu bentukna sia mah ngajakan ka pangeran teh teu kadeuleu sebut di luhur lain di handap lain di kaler lain di kidu lain kaler lain wetan lain di tengah lain di mana atuh hese itu iman mah encan dibere cahaya ku Gusti Allah teh hese bae pangeran teh hayang nu kadeuleu bae nu jelas atuh ai pangeran kadeuleu mah teh mah teu mukhalafah mu masalah eta teh tadi mun dikira-kirakeun pangeran kadeuleu woh atuh sapopoena jutaan manusia dihareupeun pangeran usul Gusti pan abdi mah dibere gering nu saurang usul deui dihareupeun apa abdi mah susah nu saurang depan abdi mah teu naek-naek di pangkat nu saurang depan abdi geus naek pangkat diturunkeun nu saurang depan abdi mah teu jadi karyawan tetap nu saurang pan abdi jadi karyawan tetap deuk dikaluarkeun riweuh waduh mun pangeran aya misalna ngabungkeuleuk watuh jutaan manusia nu cak saurang pan abdi mah ye can laku can kawin-kawin anu saurang pan atuh abdi mah kawin ka karak hiji teu nyandung wah geus macem-macem watuh tak Allah mah teu kadeuleu ku urang teh lantaran mun kadeuleu mana teuing meureun riweuhna mantak kuari jelema nu deukeut ka Gusti Allah pake tetembleuhan jelema mentakna ka Gusti Allah melalui jelema nu deukeut ka Allah mun cacak Allah kadeuleu eta kos itu sangkilang Allah teu kadeuleu ngan aya jelema nu deus ka Gusti Allah unggal poe dikerumuni manusia watuh mun Allah na kadeuleu wah geus moal kaburuna naon pokona mah neuleukeun eta bae eta dihareupeun Allah pohara jasa tetep moal tamah keur dikira-kirakeun cek ahli supi nyaritakeun seorang supi nu geus deukeut ka Gusti Allah cicing di mana bae pasti bae diudag-udag ku jelema geus didieup diudag-udag pindah kana sepi diudag keneh pindah ka leuweung diudag keneh pindah ka gunung diudag keneh bae naon sebabnya na wau ka Allah ai masyarakat teu nyaho ka Allah na deuk menta ka Allah can didenge padahal mah didenge bae ngan encan langsung kontak melalui jelema nu deukeut ka Gusti Allah mantak aya bae ngomong cek tuan Syekh andai kata Gusti Allah kadeuleu beuh luar biasa cacakan Allah teu kadeuleu kuring nu deukeut ka Gusti Allah unggal poe ribuan manusia nu menta ieu menta itu cacak make ilmu hikmat moal katadahan ngan kulantaran ieu mah tuh geus lain make ilmu hikmat deui geus kumaha Allah bae ayeuna sia hayang maju usaha hah aduh deuk maju deuk henteu geus kan beres enak dia abdi can menang jodoh bae nah mangke bae tetangga ditu macem-macem ieu enak dia muriang makula nah diberes cai ka ditu mah anu modar anu cager anu biasa bae atuh geus bae teh ngan pelampiasanana beak geus menta ka Gusti Allah melalui seseorang nu deukeut ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala deres nu iman mah iya budak ge datang budak Konghucu Katolik Kristen sarua nya ge berarti hati nurani namanya pangmentakeun coba ka Tuhan kamu sebab Tuhan saya udah taat katanya macam-macam Masya Allah
Iman madlang sulah SSC nyembah makan nulis ayah bayi mah pangeran turunan ti nenek moyang urang. Bejakeun mah jeung Gusti Allah. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una. Kula mah dilarang dicegah kudu ngaibadahan pangeran nu kumaraneh diibadahan min dunillah saktina salian Allah. Moal tu kuring. Moal kuring. Ayo mad maneh menuturkeun ieu bae nuturkeun kami kabehan pan kami kabehan tadi bere mandat ku nenek moyang yu tuturkeun kami bejakeun mad kul bejakeun la attabi'u ahwa'akum kaulamah kitu mah nuturkeun ka hayang ngaranjeun kitu beuh atuh lamun kaula nuturkeun aranjeun ka hayang ngaranjeun hawa aranjeun qadhalal tu izan atuh kaula sasar wa ma ana minal muhtadin. Kaula teh lain termasuk jelema nu dibere pituduh atuh lamun nuturkeun anjeun. Kula mah geus dibere pituduh ku Gusti Allah moal nuturkeun ka anjeun. Kula mah kula bae jeung Gusti Allah. Bejakeun kitu mad. Nomor kadua. Lah, mad. Ari uka aku teh kudu jelas. Kudu jelas ieu teh ieu. Naon kitu ngaranna kenyataanana, pernyataanana, dalilna, hujahna, argumenna kudu jelas, mad. Coba jelaskan sia bahwa sia utusan pangeran, bahwa sia teh adalah kitu utusan pangeran jeung bahwa pangeran teh aya Gusti Allah. Coba jelaskan melalui argumen sia. Coba man. Ulah sok sajablakna cugut sia. Sakangjeng Nabi teh bejakeun man. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Sanyana kaula teh aya di luhur hujah, di luhur burhan, di luhur dalil, di luhur argumentasi, di luhur pernyataan dalil mirrobi ti pangeran kaula. Naon sia bentukna dalil sia man? Al-Qur'anul Karim. Eta buatan sia. Pan kula mah teu pernah sakola. Kula mah teu pernah kuliah. Lah buatan sia tah tulisan sia. Pan kula mah teu pernah nulis. Numantak kulama status kulama ia adalah hamba Gusti anu ummi teh artina teu pernah nulis teu pernah maca sebab lamun kaula ku ari osok nulis kaula sok maca ketika turun Al-Qur'an teh besi dianggap eta bacaan kula besi dianggap eta teh tulisan kula mah ummi maca teu pernah nulis teu pernah aya Al-Qur'an ya Allah kurang kumaha deui endahan wa kadzabtum anjeun teh ngabohongkeun ka pangeran kaula ku kula dibejakeun bahwa kula utusan pangeran bahwa pangeran teh adalah hiji allazi khalaqas samawati wal ard dalilna bahwa kula ieu adalah utusan Gusti teh mawa Al-Qur'anul Karim nyata ta Al-Qur'an anjeun teh ngabohongkeun haitsu asyaqtum kok maneh ngamusyrik teu percaya geus dibere tah hujah-hujah teh tandingan Al-Qur'an. Tayu tandingan Al-Qur'an. Nu menge, nu mantak Kangjeng Nabi dibere Al-Qur'an saat eta pujangga Arab teh jago jasa bahasa. Luar biasa bahasa orang Arab teh bilagahna pohara jasa. Akademis bahasana teh simpel orang Arab mah. Panjang ngatur panjangna, sedang ngatur sedangna, pendek luar biasa maknana. Kita orang Arab. Mantak ditandingan ku Gusti Allah dibere Al-Qur'anul Karim. Jawamiul Kalim Kangjeng Nabi ditambah Al-Qur'anul Karim. Sok coba cak Kangjeng Nabi. Pajar buatan kula iraha kula maca, iraha kula sakola. Pajar kula nulis, iraha kula nulis. Teangan tulisan kula aja teu aya. Anti kula mah tulis teh. Kurang Arab haik itu nama bener teh si Muhammad teh. Nulis henteu, maca henteu, tapi eta pinter jasa nyana segala Al-Qur'an segala naon. Apa hayalan nyana gitu. Tetep bae teu percaya keneh bae. Masyaallah. Yes jasa. Tak mahal jasa hidayah teh. Mahal jasa. Urang mah boroso ti rahim indung urang. Gede ngaji terus ya kata tangga ngaji urang mah kata tangga henteu dituduh henteu dianterkeun ku indung bapak urang sugan tad pangurukankeun anak henteu datang sorangan balik sorangan mayar tilok gede sarua bae
kos gitu tah di daerah urang mah daerah urang teh kos gitu. Jadi ka ustad teh teu hargaan, tapi ustad lah ku ikhlas teh terus bae. Batur geus beli motor, geus beli mobil, ustad mah masih kene imahna deuk rubuh. Padahal anak-anak sekeliling eta teh ngaji di dinya. Namun teu ngaji disarekan, "Sia teu ngaji ka ditu." Henteu ngaji sia ka ditu. Padahal nganterkeun henteu, nitah ka ditu menta ngata ku ustad henteu. Tapi tetap nyana itu ngaji mah ngomong. Ngaji atuh sia. Atuh abah bae ka dulur ngomong. Segala ka abah mah nonton TV bae. Anakna ngaji teu bisa datang ka bisa maca, terus datang ka bisa maca Al-Qur'an. Terus tuh sia ngaji ka ditu tuh mingguan. Dititipkeun henteu. Ngaji bae datang tadinya, tapi iman aya. Maha murah Allah. Maha jembar Allah, maha segala-gala Allah. Budak teh ngatur wudu bisa, salat bisa. Iman ka Gusti Allah bahwa Allah pangeran, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah. Teger ku ari mah. Teger ku ari mah ka mana salat bae. Sia daek embung teu salat dibayar ku aing sia. Sabaraha bayaranna? 2 juta. Salat naon dia? Ulah salat zuhur sia. Boleh geus. Dicokot duitna doang. Gampang kodo zuhur ieu. Berarti ge saya ilmuwan teh budak teh. Artina kodona aya ilmuwan, doraka mah doraka 2 juta meunang pan. Masyaallah, ge saya ilmuwan teh budak teh tuh. Jih, lantaran hirup di lingkungan anu muslim atuh terus bae Islam babari urang teu hese capek. Nah ieu teh hidayah ti Gusti Allah mahal tah eta teh. Mahal eta teh. Nah ieu di Indonesia mah geus hampir kos kitu tah mayoritas tah. Alhamdulillah lain alhamdulillah letik. Nah, malah loba Kristen asup Islam, Katolik asup Islam. Malah di tubuh Kristen, Katolik, Protestan loba anu arasup Islam. Ai dibere hidayah mah ku Gusti Allah. Kita mah mahal hidayah mata. Tapi dibalikeun ku urang, aya anu lingkungan Islam asup Kristen naudzubillah min zalik wa min. Dicabut berarti hidayah. Nah, ieu mahal hidayah ya Allah. Ya urang nu mantak daratan kadi aya hidayah. Di jero hate urang teh aya iman ka Gusti Allah, hayang nganyahokeun Allah nu sabenerna datang. Cicing kana pentak ka Lambon. Ngadengekeun itu keur caritakeun caritaan Gusti Allah makin hari makin kandel, makin hari makin tebal, makin hari makin tuh cek Imam Ghazali teh mah mun sapi kuru dituntun di sisian ulah nula deuleu ge ayo be tungtun sapoe 2 poe sabulan kempongna geus 2 bulan 3 bulan ulin tuh teu karasa. Urang ngaji minggu teu karasa. Barang dihitung teh, waduh, duit pakai meuli uduk gede. Teu karasa tah urang teh. Masyaallah. Nah iya mat bejakeun inni ala bayyinatin mir rabbi. Sanyana kaula maya di luhur hujah dalil burhan argumentasi buktina Al-Qur'anul Karim Rabbi ti pangeran kaula sok tandingan Al-Qur'an tapi geus kadeuleu kadenge Al-Qur'an teh kukula dibacakeun teh anjeun teh waqad kadzabtum ngan sakadar ngabohongkeun bae sehingga anjeun tetep bae aya dina musyrik nyekutukeun ka Gusti Allah teu percaya ka Gusti Allah. Awas Kangjeng Nabi lamun engke teu percaya terus makin hari teu percaya makin hari terus teu percaya bahkan ngagedean. Awas Gusti Allah mah maha galak. Awas Gusti Allah teh lamun engke geus timbul murkana siksa bakal turun ka ahli Mekah. Kangjeng Nabi teh nyarita kitu tah. Ngomong deui Kangjeng Nabi dakwah, "Hai ahli Mekah, sing hade kaula adalah utusan Allah." Tanda kaula utusan Allah adalah diberi Al-Qur'anul Karim. Sehingga iman ka Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard. Iman ka kula bahwa kula adalah utusan Allah. Tanda bukti bahwa kula utusan Allah Al-Qur'anul Karim. Tah, lamun anjeun narurut kabeh wahai ahli Mekah, salamet dunia akhirat. Lamun teu nurut di akhirat disiksa, moal kudu di akhirat, di dunia keneh bakal disiksa.
awas cek urang Mekah teh eta si Muhammad terus-terusan ngomong kos kitu cangkeul emang ngadengena kamari mah ancaman ti sungut Muhammad teh ngan sakadar nita iman we ka pangeran nu teu kadeuleu tapi pada tuh kuari mah make jeung ngancam-ngancam sagala eta si Muhammad budak kamari ditangtangan ku urang Mekah deui Muhammad Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Lamun omongan sia bener Muhammad. Andai kata omongan sia bener, sok siksa aing. Turunkeun batu ti langit siksa. Atau aku berbagai siksa bae, dek angin tah, dek gempa tah, dek lini tah dan lain sebagainya. Sok benerkeun omongan sia. Nang tangan jasa ahli Mekah. Masya Allah eta kurang kumaha tah Kanjeng Nabi ngajak ti mimiti lelei lalaunan datang ka rada keras datang ka ngancam Kanjeng Nabi lantaran ku bangkawarah orang Mekah dileleyan mimitina ku Kanjeng Nabi teh sing hade ulah salah mangeranan maka Gusti Allah nu ngadamel langit serta eusina langit bumi serta eusina anu urang bakal balik teh ka ditu lalaunan Kanjeng Nabi nyana tetep bae lah mad ulah loba omong segala pangeran teu kadeuleu hese nyembahna hese sujudna hese mentana hese maning kanu aya bae terus Kanjeng Nabi naik deui sing hada deui yeuh pangeran teh hiji allazi khalaqas samawati wal ja'ala zulumati wan nur tsumma alladzina kafaru bi rabbihim tapi kafir tetep bae makin keras Kanjeng Nabi keras, awas. Lamun tetap bae teh iman ka Gusti Allah murka engke nurunkeun siksa. Bisa-bisa di hujanan batu cak Kanjeng Nabi. Mulai Kanjeng Nabi keras. Cak urang Mekah man. Aisyah edan jadi ngegedean. Kamari mah ku aing dianggap leng-leng doang. Kuari mah Aisyah nanaonan sia. Geus disihir-sihir ku aing, geus dianggap ahli teluh ku aing. Kuari gedean edan sia. Degekeun ku celi siaman Allahumma in kana hadza huwal haq lamun teh Muhammad bener soba Gusti famtir alaina hijaratan minas sama turunkeun coba ayeuna babatu ti langit nang tangan jasa ahli Mekah awitina bi adzabin alim atawa kami siksa ku berbagai siksa kahayang pangeran sia Muhammad ambo tah menang sapoe menang dua poe kabagi jeung Kangjeng Nabi mana siksa mad lo ngomong doang mana siksa mana aduh eta urang lamun geus dikitu-kitu pan ngeri jasa aduh Kanjeng Nabi teh padahal Kanjeng Nabi paman dititah ngomong gitu ku Gusti Allah pernah jadi pelecehan ja Kanjeng Nabi malayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha mimiti lalaunan nang nita Allah naik setik nang nita Allah make ngancam nang nita Allah pernah kuari kapanggih deh mad mana siksa mana itu Kanjeng Nabi ngabalieur tetep bae itu siksa-siksa lain ti kula teman ti Gusti Allah bejakeun atuh ka pangeran sia bejakeun hayu mana aing geus tadah jasa ieu hayang geura turun batu widih teh si bangkawarah jasa mah masyaallah Gusti Allah ya Allah eta baheula teh kos kitu teh baheula teh kafir Mekah kuari aya sesemperanana ka Cikupa ka Bojo ka ditu ka Belaraja ka Sepata asal kemis teh diliwat ya Allah ya Rabbi urang Mekah ku tolol-tolol teh bahkan sababaraha kali kapanggih man kadieu sia dek dakwah deui teh henteu sa pangeran sia muha Gusti Allah sia utusan Allah tanda sia bahwa utusan Allah Al-Quranul Karim lamun aing teh iman ka pangeran sia jeung ka sia siksa aing ge turunkeun siksana geura turunkeun geura akur aing geus ngarobrol jeung kabehan teh hayang geura disiksa pada teh edas jas eta ngomong teh aduh masyaallah lalaunan nganyentung kana hate deg bae setruk bisa mun urang mah eta kos kitu ya Allah kumaha teh turun ayat ti Gusti Allah bejakeun mat ma indi ma tastajiluna bih
inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Wahai para ahli Mekah, ku kaula diajak bener aranjeun kabeh teh mangeranan teh ulah salah titah ka Gusti Allah. Iman ka kaula bahwa kula teh Rasul Allah, tanda bahwa kula ieu adalah Rasul Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Di jero Al-Qur'an teh ieu komplit di berbagai masalah jeung hukum. Dongeng-dongeng nu baheula araraya kabeh, dongeng nu gararaib araraya kabeh dina Al-Qur'an mah. Nyaritakeun tentang nabi-nabi, rasul-rasul aya dina Al-Qur'an mah. Dek acara nyaritakeun politik aya dina Al-Qur'an, nyaritakeun perekonomian aya dina Al-Qur'an, nyaritakeun perbudayaan aya dina Al-Qur'an, nyaritakeun teknik-teknik ieu aya dina Al-Qur'an. Komplit kabeh Al-Qur'anul Karim. Tah tanda bahwa kula ieu adalah sebagai utusan Allah. Kemudian anjeun ieu nang tangan kana siksa kuring mah nyaritakeun siksa sote ti Gusti Allah abe anjeun iman ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah coba ancam bahwa ahli Mekah teh mun teu iman bakal diturunkan siksa. Kula mah lain ti kula ti Gusti Allah. Ajuk mana menitah gegeran ku ari ma indi ma tastajiluna aya tetep dikuring mah siksa anu kumaneh dipenta gegeran maneh menta gegeran siksa kuring mah teu boga siksa, nu boga siksa mah Gusti Allah. Inil hukmu teu aya hukum mah illa lillah kecuali Gusti Allah. Adapun deuk nyiksa deuk henteu eta mah kumaha Gusti Allah, kula mah kuring mah iya ngomong teh dakwah teh dititah ku Gusti Allah, datang ka ngancamna ti Gusti Allah. Adapun maneh minta ka kaula ancaman jeung siksaan ma indi batas tajula teu boga, kuring mah teu boga siksa, hanya nyampaikeun doang hayang gegeran ti kuring teu boga. Inil hukmu illa lillah, teu aya hukum kecuali Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yaqusul haqq, Allah anu bakal nyaritakeun putusan-putusan bener, putusan-putusan hak. Yakdi Allah nu bakal ngahukuman kana hukuman-hukuman anu bener. Wa huwa khairul hakimin. Gusti Allah nu pang bagus-bagus anu ngahukuman. Guys, urang tungguan meh ti Gusti Allah bakal dikumakeun ke. Titah kitu. Bejakeun Muhammad gol. Law anna indi ma tastajiluna bihi lakudiyal amru baini wa bainakum. Bejakeun Muhammad ka ahli Mekah, lamun teh mah ieu siksa aya di kaula kemudian dipenta ku aranjeun, kula dibere kakawasaan ku Gusti Allah bisa nyiksa. Geus badin kekeun laku dial amru, hayang disiksa ku batu, hujanan batu. Hayang digempakeun, gempakeun. Hayang disunamikeun, sunamikeun. Laku dia lamru. Lamun kurang diberi kakawasan malaki so disaiksa ku kula. Kulantaran siksa mah lain ti kura ti Gusti Allah. Atuh kumaha Gusti Allah bae. Eta manyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Wallahu a'lamu bizzalimin. Gusti Allah anu maha uningakan nu zarolim kabeh nyanggakeun tah ku Allah da disiksa-siksa. Ku Allah henteu tama urusan Allah ngan kula mah dititah nyampaikeun ku Gusti Allah. Nyampaikeun sampaikeun ka andai kata teu iman bakal disiksa. Ai kula nama teu boga siksa. Siksa mah ti Gusti Allah. Beuh lamun jelema dibere ku Gusti Allah kewenangan jang nyiksa asana. Komo mun diberena ke bangsa bupati atawa calon bupati pilkada. Wah, ieu nurut ya ka aing ieu. Ieu mah ieu rombongan ieu nurut. Sini yang nurut. Sini. Mau diapain ini? Mau disiksa sama gua. Ndek nu kebakeun diturun paku. Ih, nu loba pakuna jangan bangun. Lain ieu mah, dek diturunan siksa seuneu di luhur. Wah, lamun bangsa kandidat dibere siksa, loba nu disiksa jelema. Asal teu nurut siksa, asal teu nurut disiksa. Atau gubernur dibere kewenangan nyiksa, walah luar biasa. Geus beureun di ditu dibolom, di ditu digaledekeun, di ditu tsunamikeun, di ditu dibeutungna digarendutkeun. Kumaha nyana bae geus pokona mah. Mun aya jelema atawa aya kiai dibere kewenangan untuk nyiksa, atau Kiai Golkar malah baru disiksa beneran ku Kiai Golkar. Wali aya nu dibere kumaha ka hayang wali ngan nyanana pan geus deudeuh jeung nyaa.
Panwali teh dedeh jeung nyaahna luar biasa ka jelema. Batur eueuh nu hudang ti peutingnya nama hudang. Batur mah ngadoa teh jang sorangan, wali mah jang umat. Deuk kumaha nyiksana, jawali mah di sanjungnya nama sakitu bae sugan haju ngagedean irungna jang henteu. Di alam wali mah biasa bae, dicaci dimaki ujak biasa bae nya nama. Seakan-akan okos berhadapan jeung tangkal kayu bae, da tangkal kayu mah tilok ngomong tilok naon. Paling ge rekot bae kena angin. Nah ieu jelema teh ngalem ka wali. Wali mah teu igeg-igeg. Ayeuna ngomongkeun ka wali teh igeg-igeg. Biasa bae malah ngadoakeun. Deuk kumaha nyiksana tuh. Aya nu mustajabud da'awat dipasrahkeun ka anjeun wahai wali cek omong sompralna mah besi aya kaum mana nu deuk disiksa cek Gusti Allah aing nuturkeun anjeun. Sok geura ngan walina moal daekeun atuh batal jadi walina engke. Malah ngadoakeun Gusti eta mah nu ngomongkeun ka abdi karena teu nyahoeun be hatena pangnuduhkeun Gusti ja Gusti nu mutlak boga nuduhkeun mah pangtuduhkeun supaya nyahoeun ka Gusti. Keun bae ai ka abdi nama asal ka Gusti bae. Nu mantak wali mah aya nu ngomongkeun kiai. Kiai ngomongkeun ye nya mah ngadoa mudah-mudahan dipanjangkeun umurna. Gusti eta kiai nu ngomongkeun ka abdi teh mudah-mudahan dibere teteg lantaran abdi titah dakwah teh pan ngajakan ka Gusti jak kiai itu ge ngajakan ka Gusti. Apan abdi teh titah nitahan salat ka Gusti pan kiai itu ge nitahan salat ka Gusti. Pan abdi teh dititah nitahan puasa ka umat teh ku Gusti pan kiai itu ge nitahan. Abdi ditahan ngazakat ka kaum ti Gusti itu ge kiai itu. Adapun kiai itu gregeteun ka abdi nafsuna tamah andai kata nafsuna keur eueuh nyana ge pasti moal bendueun ka abdi. Urusan bendunya na eueuh masalah nu penting satungtungnya na ngajakan ka Gusti abdi ngadoakeun. Deuk kumaha coba pan ai kiai urang mah lain ngomongkeun teh ku balaada kitu tuh. Awas ta kiai tah ngomongkeun aing tuh. Geus pakat wali batur teh ngomongkeun sakitu bae disanjung sakitu malah ngadoakeun. Tengah penting teh aya khusus ngadoakeun jelema-jelema anu nyerikeun ka dirina. Gusti aya jelema ngajarikeun ka abdi jeung ngomongkeun ka abdi mangan manehanana ibadah ka Gusti eta mah pangnuduhkeun bae abdi mah karunya kanyana. Nu manta karunya lantaran mun nyana terus bae ngomongkeun ka abdi atupan tahajudnya na kacokot ku abdi. Nyana ngomongkeun abdi bae atuh duhanya na jujung kelan tuh pan kacokot ku abdi Gusti. Karunya abdi kanya na pangtuduhkeun. Tengah beuting teh lain menta hayang kabeuli sekupi. Lain hayang menta loba umat lain. Geus bae satungtung kabehan ngaluhurkeun agama Gusti. Ieu mah geus bae pangnang tayungankeun Gusti. Moal aya siksa-siksa tuh. Oh, lamun wali haju ngadoa menta siksa, batal atuh kawalianana. Ih, pati tangangon jelema, angon jelema teh, besi kurang dahar bere dahar, besi kurang nginum bere nginum, besi mapal tuturkeun mapal jeung sia. Saruana bloon teman tuh. Sok lempeng-lempeng. Nah, anu mantak eueuh. Siksa teh paling ge engke dibere ku Gusti Allah. Kos di zaman tsunami Aceh. Hiji kiai begitu poe minggu endek didatangan tsunami subuhnya na ngadoa ka Gusti manta salat subuh teh seakan-akan nyana teh titah kaluar bae tidinya titah kaluar bae ieu teh kos aya nu nitah bae titah kaluar hese jasa tas salat teh gegeuraan bae kaluar mun ditanya saanu teh wallahu alam ngan seakan-akan aya anu nitah gegeuraan bae kaluar nyana pas kaluar jegur tsunami tah eta kakaraknya na tercengang. Oh iyalah kakawasaan Gusti Allah. Tas gadoa teh tas salat subuh teh kos nu aya nu nitah bae tah paling ge kos kitu engke diberena teh ku Gusti Allah teh. Nah iyalah jadi bejakeun ku anjeun Muhammad. Kula mangan sakadar nitah doang gitu ka anjeun iman ka Gusti Allah, iman ka kaula bahwa kula utusan Allah. Tanda kula utusan Allah adalah diberi Al-Quranul Karim. Adapun soal siksa titah ku Allah supaya anjeun ariman ka Gusti Allah. Adapun haju dipenta kula siksa-siksa ku anjeun ma tastajilun ma indi ma tastajiluna. Andai kata kaula ieu diberi kewenangan siksa laku dial amru niscaya ku kaula disiksa kan kula teu boga cak Gusti Allah urusan Gusti Allah. Gusti Allah maha uninya ka jelema anu zalim nyangakeun palingnya nyanggakeun sanajan kuari ge Gusti nilai umat manusia teh jakararieu jasa
tapi pan ieu teh gerak Gusti ngan gerak Gusti teh pan Gusti mah ngahayukeun adapun ikhtiar nama panti umat hasil ikhtiar manusia jelema kos kararieu abdi ngadoa Gusti ieu mah mudah-mudahan dibere pituduh jelema nu di kalerna nu di kidulna di kulonna di mana saanterona nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya anu mantak lamun aya kiai haju embung dakwah padahal nyana teh dititah dakwah elak doraka kiai doraka kiai tah lamun kiai teu daekeun nuduhkeun doraka mantak hayu bae ngomong kiai mah ngacaprak wae geus ketika diundang ngomong ketika diundang elat ieu mah mane ayo ngomong hayu bae aya kiai di akhirat teh bagus jasa 30 tahun kiai berang penting ibadah bae ka Gusti Allah 30 tahun sanggeusna nyana terus tadi ngawuruk kemudian dakwah sakabelah dieuna nyana teh embung 30 tahun berang jeung penting ibadah jadi ti 30 umur 30 kuari umur 60 jadi nyana ibadahna sorangan bae di kamar pas maot begitu maot manehanana di jero kuburna disiksa bae yuk jangan ngadoa ka Gusti menta Gusti pan abdi kurang kumaha mimiti abdi ngaji kemudian abdi dakwah ka belah dieuna abdi teh ieu ibadah ka Gusti hayang ngabaguskeun diri abdi ka Gusti pan abdi atuh ieu disiksa cak Gusti Allah sia bisa ibadah ka batur di sisi sia tah aya jelema nu teu nyahoan rukun wudu ku sia teh ditoel-toel di sisi sia belah ditu aya jelema nu teu nyahoan rukun salat ku sia henteu dititah teu didakwahan di sisi sia belah ditu aya nu ngadahar riba ku sia teu ditoel-toel di sisi ditu aya nu zina teu nyahoan ka hukum haramna zina ku sia teu didakwahan sia teh mementingkeun diri sendiri bae ka aing sedangkeun aing teh pan nyieun manusia teh jang khalifah sebagai khalifah teh pan kudu ngajakan nuduhkeun mana nu bener mana nu salah tah kulantaran sia pedulina jang diri sia doang ku aing soal amal-amal sia mah dihampura naon ditarima tapi sia teu ngadawahan batur ku aing disiksa Masya Allah tah nu mantak waliullah teh nyieun tongtrong tata tongtrong teh tah saksi teh mantak ulah dieueukeun tah tongtrong sore isuk nongtrong sore isuk nongtrong sore isuk nongtrong poe minggu ditong tong 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 nah engke lamun di sidang pan di akhirat begitu malaikat ndek nyiksa nanti dulu apa-apaan ini cak malaikat kamu mementingkan diri sendiri tiap pernah ngajak orang lain siapa bilang enak aja iya pernah mana tuh tulisan anak tongtrong tanya tongtrong mantap tongtrong dihadirkan siap iya bener jadi saksi abdi ngajakan naon si saksi naon abdi ngajakan masyarakat kumaha carana ditabuhan abdi ku kiai teh tas subuh nongtrong tas salat zuhur nongtrong tas salat asar nongtrong beda tongtrong jeung di desa lain deui di desa gaya tongtrong lain deui tah mah nongtrongan rangda tah mah lain deui tah mah baheula tah mah tongtrong di desa teh tongtrong baheula mah di desa kuari mah nah jadi tongtrong teh sebagai saksi geus lamun aya masyarakat Cilongok anu henteu bisaeun salat engke ngadakwa ka kaula kukula moal dijawab tongtrong maju jawab Gus ya mantap kula mah tuh tenang bae mah salamet nya nan terus boga tongtrong tah eta sebagai saksi tah masyaallah mantap hayu bae urang dakwah sabisa-bisa urang bagi kaum santri, kaum ustad, kaum kiai sabisa-bisa ngajakan komo urang keur kapake mah lumayan jang sameuli-meuli baneun ya kabelah dituna ganti ti Avanza ka Fortuner nah, ieu mah siksa deui bae tah kiai nu kos kieu mah si mah lain dakwah tah mah deuk hadean dapur bolon ya Allah ya Rabbinya lamun urang nyaritakeun urayan-urayan hadis Kangjeng bagi jelema anu bisa dakwah kemudian teu dakwah awas disiksa ku Gusti Allah ngan dakwahna li'ilai kalimatillah lillahi ta'ala
wa indahu mafatihul ghaib wallahu